Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sadaya tepak di serusim kuring Kang Rahmat. Dina pidangan Karanjang Kang Rahmat nganjang. Karanjang edisi ayeuna edisi anu luar biasa pemirsa. Mage sim kuring sejak ngobrol sejak pagundeman sareng salah sawios inohong anu ngamumule ngamajengkeun yaitu seni buhun pencaksilat. Saha cenah? Wah, tuh biret deui pangintenanna. Nyata Mang Juju. Sampurasun Mang Ju. Rampes. Damang Mang Ju. Alhamdulillah. Tah, pamirsa sadayana janten urang ngobrol sakedap sareng Mang Juju yeuh kumaha yeuh kasibukan atanapi kumaha sepak terjang anjeunna dina patali sareng kegiatan seni sunda buhun pencaksilat. Mang Ju. Ya, Pak. Abdi hoyong ngaguar ti Mang Juju yeuh nu kahiji panginten kasang tukang atanapi ngawitanana Mang Juju ngeureuyeun gitu tah. Ngagiatkeun seni buhun pencaksilat teh kumaha ieu teh lalakonna cing Mang Ju? Tah lalakonna simkuring sepak terjangna dina malatih dina seni bela diri pencaksilat nyata simkuring teh hoyong ngagerakeun murang kalih dina hal-hal positif anya. Kulantaran zaman kemarin murang kalih teh tinimang ngagerakeun kana hal-hal positif seueur mah kana nyan hal-hal nu teu paruguh kitu nya tasim kuring teh hoyong khususna murang kalih nu aya di Cipadarek teh nyaeta mika cinta kana seni Sunda nyaeta dina seni pencaksilat gitu. Tasim kuring tinimang ngajar eta teh sebenarnya teh hoyong murang kalih teh kumaha sangkan mika cinta kana ngajina salatna tah kusim kuring teh eta dibibita ku seperti seni kieu. Alhamdulillah kurang kali di Cipadarek teh ning antusias karena seni silat teh logika pas sim kuring ngajar karena seni silat kieu dina Mega Buana Putra eta hampir murid teh aya 40na alhamdulillah. Geuning seueur mika cintanya oge orang tuana sami gitu ngadukung karena hal-hal seperti kieu. Alhamdulillah sim kuring ngajar di Kawit Buana Suci teras ka Mega Buana ayeuna hampir tos aya 8 tahun. Nah, cobi saha wae panginten anu aya dina lingkup seni atanapi pakuron ieu teh. Anu mencakup kana pakuron. Nya ti Palihwetan Pakaman nyaeta ngadukung teras deui bupanana sesepuh Mega Buana teras sim kuring teh nyaeta ditamihanku Rana Ganayaga sadayana boh aki uhana boh pajajangna anu mencakup kana Mega Buana. Anu salajengna Mang Ju yeuh kegiatan latihan terbiasa sok sabaraha kali atanapi iraha maksudna. Tah pami kegiatan latihan mah hari di khusus di Cipadarek mah nyata unggal Senin, Selasa, Rabu sampai ke Kamis. Jadi seminggu tiru 4 kali. Hari 4 hari ya. Salah lamina latihan durasi biasa sok sebenarnya. Durasi latihan mah di tos asar we. Tos asar. Logika tabuk 5. Oh, paling ge 2 jam nya. Mohon. Anu salajengna ari istilahna mah namanya kempelanana. Nah di Cipadarek unggul atanapi Mega Buana teh di mana deui kitu. Tah pami Mega Buana mah Cipadarek teras di Kampung Talun kuring ngajar teh teras ke Pasir Batu di aya tilu kali ngajar di tilu kampung gitu. Berarti upami di tilu daerah eta teh berarti istilah nama aya syarat langkungnya sih 100 gitu. Aya 100 hampir 100 hampir. Tanu salajengna ya. Nalika ayeuna abi hoyong naros teh pangitu murah kali teh aya nu yuswana teh variasi. Tah abi naros teh namina teh bumi bahasa Indonesia nampakan kendalanya. Ngaulang atau ngalatih teh anu berdasarkan benten usia cing pengalamannya kumaha tah pengalaman ngaulang ngalatih
bela diri khususnya ka barudak anu teu sami yuswa mangga. Setiap di mana-mananya aya anu yuswana tetos SMP gitu nya, aya anu SD, aya anu TK we aya. Tah sakinten nya ikan tos ageng mah. Tah lamun kanu urang kali alit kitu mah nya perlu kesabaran we eta intina. Nah nyata ikan nu alit pan sok lamun teu sabar gitu masih aya jengkel gitu nya kadang-kadang udah benten sareng tos ageng pan. Tingkat SD sareng SMP mah da emang tos rada dewasa gitu. Pami anu alit mah ya perlu kesabaran teh alit ajar. Tah anu salajengna berdasarkan pengalamannya kita salami Mang Juju ngalatih di Mega Buana Putra ya tadinya variasi Yuswa. Tapi kumaha ya karena namanya teh kecepatan daya tangkap siswa dina paham gitu nah atau napi namanya teh nya engal nyerap lah gitu karena jurus-jurus gitu nya cing eta sabar alami tah murang kali jawa katinggal biasa pami kono murang kali anu daya cepat ya nama pikir nama sok aya anu 2 sasi atau setiasa pami kanu ieu mah anu nyantu ieu nya da benten-benten hampir aya nu sataun oge asik ya tapi alhamdulillah aya di Cipadarek mah tapi kitu kaseseuran sih kan mencapai setahun ya dua bulan itu 2 sarsihan karena tidur sasih atau setiasa mohon gitu nyerap kana jurusna tanu salajengna ya panabike katos ningali sira nama marurang kali notos tiasa dipintonkeun gitu nya dina misalkan acara-acara anu diayakeun ku masyarakat. Ta ieu ngabitana kumaha ieu? Aya istilah nama nya istilahna yo aya istilah digelarkeun. Aku mah itu ngabitana. Pas nu murang kali di dieu nya pas eta mah kawita mah di tapakeun heula kitu nya. Mohon. Meureun si masyarakat teh nya aya tos ditapakeun pan meninggal nya. Murang kali Mega Buana teh kieu alhamdulillah nya jo aya we kitu ti anu ieu wae mah bayong gitu nya istilahna mah. Bayong cenah ieu kumaha ieu ti Mega Buana ieu siap nya sok siap we aya tos eta mah pami teh ditapakeun heula mah kitu pan meureun nya masyarakat teh ninggal atuh aya tos ditapakeun. Jadi Mang Ju pangintennya upami numutkeun abdi mah abdi anu sok di sakola gitu. Istilahna mah upami di sakola mah panginten pamiasa nampilkeun murang kali katiasa murang kali teh dina samen nya. Tah panginten ieu mah sanesna samen. Jadi dina sataun teh tiasa rutin panginten khususna mah dinu aya nu ngulem nya. Iya. Tah anu salajengna ya upami sakali minton gitu nya mentas panginten. Eta biasa sabaraha jalmi tah biasa anu sok minton. Da sanesa grup ieu penggul paintnya istilahna sanesa kampelan. Tah pami mintonkeun gitu dinu hiburan mah paling abdi nyandak kurang kali 20 segerna 20 tasa ieuna 15 paling tiap murang kali latihannya buat tujuanna 5 amun pamil 15 di taluna 5 di pasir batuna 5 gitu. Anu salajengna ieu Mang Ju kinten-kinten harapan ke Kapayun Manawi aya keneh misalkan hiji harapan patali sareng naon disebuteureun paguron anu ieu mah misalkan harapan jangka panjang Kapayun lah kumaha tacing harapan-harapan Mang Juju. Ya harapan sim kuring mah kitu nya cenah seni silat kieu teh hoyong we boh sim kuring dina nalika teu tiasa ngajarna ge Kapayuna hoyong dikembangkeun nyata ku murang kali nya ku murid-murid anu latihan di dieu gitu sangkan ulah pareum seni Sunda teh nyata dina silat teh panonton kulantaran geng fungsi teu aya nya fungsi hese gitu hoyong nabuh silat teh kulantaran sesepuh di Cipadarek tos nyata sepuh mah nya sanes ieu meureun da sedikit kirang tanagana tah ku sim kuring enan teraskeun tah sim kuring nalika kitu oge pas teu tiasa hoyong we murang kali murid teh neraskeun kana pekerjaan abdi gitu di dieu sangkan maju terus amin.
tanu salajengna jeung Mang Ju patali sareng nami manawi tiasa diguar sakedik teh aya mega gitu kan, aya buana aya putra cihan. Nah eta teh kan gitu aya makna kana pi hartos lah kitu nya. Tah kawit tampannya abi teh sanes si dieu kena mega buana tapi sing kuring dina hal bela diri dina mega buana pun guru di aya di balik lebak. Nah sing kuring tadi teh anu tos dioskeun jadi hoyong ngamajukeun murang kali dina hal positif kumaha carana sing kita mikirnya sangkan murang kali teh kabita seueur deui murang kali kusim kuring teh bita nyata ku ibing dina silat ya sing tanya gabung sareng APUH sareng panana di Pelih Wetan nyata ngange mega buana dari buana suci maka dina hal bela diri tapi mega buana mah dina hal seni ibing silat gitu nya tah pami perkawis panal mega buana putra mah nyata ieu mah da panalna anu nyata anu APUH sareng panana di Pelih Wetan nya dukanan hartos tah pami buana suci mah kuring terang gitu. Pemirsa pengintennya cekap obrolan oke penginten ti sim kuring di atas nami pribadi lah gitu penginten anu ayeuna ngerius kedik-kedikeun icik ibunina dunia seni penginten ngapresiasi kana naon anu tos dilakukeun digarap ku Mang Juju penginten oge sim kuring dedel doa lah nya sementara wisma doa we heula. Kaiji panginten Mang Juju cing sehatnya sakulah wargi oke panginten mudah-mudahan Mang Juju sareng marurang kali anu ngiring di paguron Mega Buana Putra ge sami panginten disehatkeun intina mah sehat mah tiasa latihannya anu salajengna panginten mudah-mudahan harapan cita-cita Mang Juju oge sadayana pangintenan anu aya di lebat paguron Mega Buana Putra cing tinekanan cing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa, kitu pangintennya. Yuk urang sasarengan mumule jaga raksa oge pajengkeun seni Sunda Buhun khususna panginten seni bela diri pencaksilat. Sakitu panginten pidangan Karanjang edisi ayeuna edisi Mang Juju ti Mega Buana Putra Cipadaraya Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Antos video-video salajengna nya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.